Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Araya keneh ieu teh. Tos tunduh teu acan. Carangkeun teu. Kepipir jalanan ka makam janana sempit nu hadir maniseuh nu ngajawab salam maniseuh pada demoal ieu teh daun salam daun laja nu ngajawab salam mudah-mudahan sing lebet surga haroyong ka surga haroyong maut kulieur kang urang dieu ka surga hayang ari mautna alim rek jalan mana asupna daun salam daun suci nu ngajawab salam mudah-mudahan sing tereh ibadah haji hoyong ke Mekah hoyong ibadah haji hoyong naik pesawat hoyos turun deui urang doakeun ibu-ibu nu ngajawab salam pangtaringna sing awet muda nu teu ngajawab salam didoakeun salakina sing boga mamah muda sakali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah bismillah alhamdulillah alhamdulillahilladzi waqafa wa ja'ala an-nasa minar rijali wan nisa wa umsida bisu'ubi wa qabaila wa abqa fi baladil Indonesia wa aharra fi sannati 45 wa aharrahu Sayyid Bung Karno wa hatta fi Jakarta Indonesia wa bil lughatil Indonesia wa bil falsafatil Pancasila wa bil ahkamil Undang-Undang Dasar 45. Usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siap Bu? Korikeun tong. Wa'tasimu Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil Satajan kana naon anu bade dicarioskeun abdi seja tumudu ti payun tumeda ti heula iktidar teh katelah namungguh para ulama
Bilih cariosan abdi aya nu teu nungku dina ilmu nahu, teu nyokop dina ilmu sorof, teu sopan dina ilmu bayan, teu surti dina maani, teu perlente dina ilmu bade, teu sugih dina ilmu fikih. Da abdi mah rumasa sanes kiai, sanes ustazah, ieu mah muhibbah anu mika cinta ka para kiai para ulama. Sumping ka dieu oge abdi mah Pak kacandak ku berkah, kacandak ku doa. Mudah-mudahan we abdi masing tiasa diaku sebagai santri na para kiai para ajengan di dieu. Ya Rabbal, nu kusim abdi dipika hormat tur diteda doana, guru-guru urang sadayana anu nampak hadir dina ieu tempat, para ajengan para kiai urang doakeun mudah-mudahan marantana masing sarehat. Urang dieu nyaraah ka kiai nyaah. Nyaahna nyaah naon? Akur. Resep ka kiai resep naon? Dan memang gitu Pak, unggal abdi naros ka jamaah di mana-mana sarua. Bu resep ka kiai, resep neng nais, resepna resep naon? Resep nitah. Sami di dia gitu. Tahlilan ka kiai nuju bulan. Tah geuning aya nu nyora. Belah ditu mah kompak bersuara ibu-ibu, iya bapak-bapak culak cilek nyora henteu. Mendek maot atuh. Lain meuni awal pisan kahayang ditingali teh. Sopan nu teu nyora didoakeun di imah cing nyanyi sorangan. Sing kompak sakali deui. Tahlilan ka kiai nuju bulan. Kasurupan, kamautan, nyolatan mayit, ngaduakeun mayit, ngagotong mayit. Astagfirullah. Eta aya nu ngomong ka kiai oge. Allah ya karim punten Pak samemeh urang digubrakeun ka alam dunia nepi ka ninggalkeun alam dunia urusan lain jeung RT, urusan lain jeung RW tapi jeung kia jeung ajeng mangkaning kiai ajengan zaman ayeuna hese gantina betul. Sok sanajan ibu jeung bapak masantrenkeun budak mang tahun-tahun hirupna di pasantren belum tentu sanggupeun ngagantikeun kiai. Matak doakeun para kiai para ajengan guru-guru urang khususna nu aya di ieu wilayah mudah-mudahan marantana masing sarehat amin. Sing diparanjangkeun yuswana, dijembarkeun milik rizkina, ditambih-tambih barokah ilmuna, oge masing ditambih-tambih istiqomahna. Si akang mah pang tarikna istrina. Antailah nugus mabdi dipika hormat aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, tikawit Bapak RT, Bapak RW, wabil khusus Ibu Kades tercinta yang sangat luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan para pemimpin kita yang nampak hadir dari reng-rengan desa, oke, Polri, Polsek, doakan sadayana sing sarehat. Ibu mempeng araraya para pemimpin urang jawab sing tarik bari jujur osok ngadoakeun Pak RT. Kela sakali deui sing tarik bari jujur siap. Arah kadangun ku Pak RT. Bu sing tarik osok ngadoakeun Pak RT. Bagus. Jujur alus. Osok ngadoakeun Pak RW. Osok ngadoakeun Bu Kades. Karunya teuing geuning Pak RT, Pak RW, Bu Kades tara didoakeun ku rakyat teh. Mangkaning kamari-kamari Pak diurang keur usum BLT jeung bansos nu teu kabagian panyalahkeunna ka Kades. Leres teh. Bajarkan teh lah Bu Kades nu dibikeun bansos teh nu wauh we hungkul. Aya di nu kitu? Aya. Nu belah mana diukna?
Saleres nama pan urang oge pemimpin jang awak urang sewang-sewangan kan. Mimpin awak nyalira geus hese komo deui mimpin awak batur. Matak sami para pemimpin doakeun mudah-mudahan marantena salaku ais pangampi salaku pamong desa sing sarehat amin. Sing diparanjangkeun yuswana. Oke mudah-mudahan dikersakeun ku Allah janten pemimpin anu aradil amin. Ya Rabbal Aku si Mabdi dipika hormat bapak-bapak anu gararaya, ibu-ibu anu lalucu dicabakna oge hipu siga kue bolu sabab loba nyatu. Udah biasa kang ari ibu-ibu mah dina pangajian teh sok jempling we caricing tapi dahareun beak. Di Bandung Barat ieu mah ari di dieu apan sameh di ditu ge ti dieu heula lolobana urang munajat bu ka Allah mudah-mudahan ieu riungan sing janten wasilah urang ku Allah dijantenkeun jalmi anu takwa amin anu mahabbah ka para alimil ulama oge masing dijembarkeun milik rizki anu loba. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Nah belah ditu tengah mina telat. Dan memang urang mah kitu Pak. Lamun teu apal fadilah keutamaan hiji doa biasana hare-hare ngadoa teh leres henteu. Memangna Neng Nais naon sih keutamaan eta doa? Tapi lih ieu mah urang dieu ibu ngagaduhan salaki anu bedegong. Aya henteu? Geuning loba. Atawa bapak gaduh pamajikan anu durus tunjung. Atawa ibu jeung bapak gaduh barudak anu hese diatur. Aya deh. Ini segala ayat di dia mah. Ayeuna timbul weh pertarosan. Neng Nais memangna salaki nu badegong teh nu kumaha sih? Wios diwartoskeun? Bapak teh naon kasinggung? Tong boroding kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan abdi. Da kudu dibejakeun salah sahiji salaki nu badegong teh nyaeta anu dahar hayang kariam. Baju hayang kari make ari pagawean sapopoe ngan musuh bojong musuh keheula asal ada rame sugan di dieu aya nu sok nguseup cocok berarti didangukeun Pak tukang nguseup mah ari pamajikan diabur ari lauk ditungkul dipenta duit ku budakna da ngomong teu boga ari dina kopeah nyempel 50.000 jang nyieun eupan ku endog meuni kokonengna nah ari budak dahar jeung cilok cek budak aing daripada jadi budak mending jadi lauk. Tapi abdi salut ka tukang nguseup teh Kang dua perkara. Tukang nguseup mah sabar jeung istiqomah. Alhamdulillah. Tepuk tangan heula jang tukang nguseup. Asa dimenangkeun si Akang. Bukan salah bu tukang nguseup mah sabar jeung istiqomah. Bahkan ku saking istiqomahna tukang nguseup nu gelo oge eleh. Leres teh. Betul, nu gelo kahujanan masih kena lumpat, nu ngusuk mah cicing, nungguan jujur. Aya guludu genep dasa jihad. Kan ngabejaan Kang nusuk ngusuk, tukang ngusuk mah hirupna teh teu pernah maju. Sabab lamun maju saleutik ngagejebur. Mun ibu gaduh salaki resep nguseup nepi ka ngangkekeun kana ibadah ngangkekeun kana salat eta teh salaki bedeg aya di dieu nu kitu nu belah mana diukna
Terus cek si akang nu dipengker teh Neng Nais, ayeuna kumaha pamajikan anu nurus tunjung teh. Ibu siap dibalikin? Kela ieu ngaji asa tawuran kieu ya. Pamajikan anu nurus tunjung teh nyaeta anu hayoh mentaan duit ka salaki. Jang meuli make up, jang meuli kosmetik, ari kokoleuteun angger. Pamajikan batur mah apa kapanasan teh jadi beureum, pamajikan bapa mah kapanasan teh jadi geundeuk. Aya nu kitu? Teh pamajikan nurus. Terus Neng Nais ayeuna nu terakhir kumaha barudak nu hese diatur teh. Tah dangukeun barudak. Nu hese diatur nyaeta anu dititah ngaji kalah nonton TV, dititah salat kalah nyoo. Aya di dieu nu kitu. Lamun ibu bapak gaduh murang kalih siga kitu bacakeun doa nu bieu. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Teras tambihan Rabbi habli minasso, Rabbi habli minal alimin, Rabbi habli minal amilin, Rabbi habli minas sabirin, Rabbi habli minas syakirin. Kaayaan ibu keur gaduh wudu, tos salat tahajud, teras tiupkeun eta doa teh kana mun-munan murang kalih bari ikhlas karena Allah. Percanten urang dieu mah sadayana ahli tarahajud. Apa lobaan Kang mun saurang tahajud mun lobaan? Barade diamalkeun moal. Kade urang dieu lamun gaduh kahoyong dar ngadoa ka Gusti. Ibu hoyong gaduh murang kali anu soleh nyungkeun ka Allah, sebutkeun sing lengkap hayang nu soleh nu pinter anu bag. Sama lamun ngadoa teu lengkap teu detail bisi salah. Contoh ngadoa ka Allah, Gusti abdi mah saboboe teh hayang diuk dina kursi bari ucang-ucangan tapi duit dararatang. Dijabah ku Allah jadi tukang jahit. Atawa ngadoana teh Gusti abdi mah sapopoe teh hoyong seueur nu masihan artos jeung jalma-jalma narurut ka abdi kabeh. Dijabah ku Allah jadi tukang parkir. Tingali ka tukang parkir jalma nurut henteu? Duit meunang teu? Meunang. Atawa ngadoana teh Gusti abdi mah sapopoe teh hayang calik hungkul tapi duit nyalampurkeun. Dijabah Pak ku Gusti jadi tukang jaga WC. Leres teu? Matak mun ngadoa kudu lengkap. Hoyong gaduh murang kali anu soleh sebutkeun sing lengkap. Hayang nu soleh nu pinter anu bag. Sebab pinter belum tentu bener, pinter hungkul belum tentu soleh. Leres teu? Barade diamalkeun. Insya Alhamdulillah. Teraskeun Bu. Oh, da acan. Dia mah karek pemanasan ngan geus paranas teuing. Bios abdi ceramahna bari tati. Bios tati. Daramang atuh sadayana. Alhamdulillah mata kadi oge keur cager. Ari abdi mah ayeuna teh Kang nuju kirang sehat. Keun bae eueuh nu nanya oge. Alahan mah kamari nembe keneh diparios Pak ka dokter saurna teh abdi aya gangguan dina darah. Jadi abdi teh kaluhur darah tinggi, di kahandap darah rendah, mun ka pemuda darah muda, mun ka aki-aki demam berdarah. Tak panitia lamun abdi ceramahna yang sumanget kuduna pemuda kahareukeun tak aki-aki. Apan datang jauh-jauh di Bandung Barat tadi rek bari neangan ieu teh sugan manggih nu herang. Eueuh rarumek.
akan bae orang paksakeun. Hadirin rahimakumullah, ibu bapak sadayana, melihat kepada fakta sejarah baheula Indonesia ngalawan penjajah teh ngankur make senjata tradisional leres teh, yaitu hanya sebilah bambu yang dipotong tajam agar menjadi lancip dan mampu merobek kulit musuh ketika di medan perang. Sedangkan musuh senjatana pak komplit bari cara ranggih lengkap musuh mah. Lamun dipikir ku logika harita Indonesia moal mungkin bisa ngalawan penjajah, bisa menang leres henteu. Tapi kunaon geuning Indonesia masih kena bisa menang? Karena negara ini, tanah ini, bangsa ini, hiya ardul aulia, inilah tanahnya para wali yang menembus diri mencapai ridha Allah sehingga turun nusratullah atanapi pitulung ti Gusti. Berkahna para wali, para ulama pak kemerdekaan Indonesia teh. Matakan lamun aya jelema nu nyarios cinta ka Indonesia tapi ngewa ka ulama, teresep ka kiai, geuleuh ka santri, maka perlu dipertanyakan cintana ka Indonesia. Sabab negara ieu moal bisa menang lamun teu aya cucuran darahna para ulama. Indonesia moal bisa merdeka lamun teu aya keringatna para kiai. Indonesia moal bisa merdeka lamun teu aya perjuangan para santri. Betul? Hidup santri. Madak sing nyaraah ka santri teh kudu nyaraah ka kiai. Sekarang yang jadi pertanyaannya Kang, kunaon negara penjajah parebut hayang nyicingan Indonesia Bu? Kunaon negara Belanda betah cicing di Indonesia 350 tahun karena Indonesia negara anu kaya. Setuju henteu? Kunaon betang di Jepang betah nyicingan Indonesia 3 tahun setengah karena Indonesia kaya. So pak nama jarawab sing tarik Bu, sing kompak. Negara mana yang mempunyai 38 provinsi? Lalu lulus gitu. Akang lulus gitu kumaha lamun ke diajak perang Kang? Pak hayu perang, hayu. Tembak dor. Mati au. Sing tegas atuh Bu, negara mana yang punya 38 provinsi Indo? Negara mana yang punya 17.000 pulau Indo? Negara mana yang punya 1.340 suku bangsa Indo? Kalau dia suku hidung, dia rorombel. Beunghar ya bangsa teh. Negara mana yang tanahnya subur Bu Indo? Negara mana yang tanahnya makmur Indo? Bahkan nepi ka dijieun dina laguna. Bukan lautan hanya kolam. Arabal tak? Sing tarika. Bukan lautan hanya kolam. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan hanya kolam. Mani mah abang teh susu nak. Betuloy ganja. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Bukan lautan hanya kolam. Saking beungharna bangsa Indonesia Pak. Di Indonesia mah tanah kosong oge Bu, tadi pepelakan teh tutumbuhan jadi sorangan leres teh. Saking suburna Indonesia. Tingali Pak di Indonesia gunung-gunung emas, Papua, Maluku, Irian, Bogor, unggal poe emasna dicokotan lain kiloan deui tapi tonan unggal poe dicokot teu beak-beak emasna. Jawa Timur, Jawa Tengah makin loba emasna teh.
Mas Parjo, Mas Karyo, lain koneng, Mas Nage tamah gendek. Matakan negara penjajah betah cicing di Indonesia karena Indonesia negara anu kaya. Ayeuna tugas kita sebagai bangsa Indonesia di zaman ayeuna naon? Merdeka nama pan atos. Tugas orang ayeuna mempertahankan kemerdekaan, mengisi ya kemerdekaan teh pertahankan. Kumaha neng nais cara ngisi kemerdekaan aya dina lagu kebangsaan Indonesia. Pak aya dina lagu Indonesia Raya. Perang nyanyi kabeh babarengan. Nu teu apa lagu ieu keluar sia di Indonesia. Siap Bu, siap? Nyanyi sadayana. Hiduplah Indonesia Raya tuh dua Indonesia tanah tumpah tuh dua di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku tuh dua Indonesia kebangsaanku bangsa dan tanah airku marilah kita berseru Indonesia bersatu hiduplah bangsaku rakyatku semuanya bangunlah bangunlah badannya untuk Indonesia Raya tuh dua Indonesia tanahku negeriku yang ku cinta Indonesia hiduplah Indonesia Raya. Ayah nu teu apa lah ya? Ayah? Belah mana? Punten Pak, dina eta lagu aya kalimat bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Sameme urang mempersiapkan badan kanggo mempertahankan Indonesia, siapkeun heula jiwana, isi heula rohanina. Percuma ayeuna badan kuat untuk mempertahankan bangsa tapi jiwana kosong, rohanina teu ayaan. Leres henteu? Rohani heula nembe jiwa. Kumaha neng nais carana ngabangun rohani, ngabangun jiwa? Ayat 3 Bu carana. Nu kahiji kuatkeun iman, 2 tingkatkeun ilmu, 3 perbaiki ibadah. Sabaraha cenah? Hiji kuatkeun, 2 tingkatkeun ilmu, 3 perbaiki ibadah. Punten Pak, ieu nu kahiji sareng nu kadua teu meunang dipisahkeun. Antara iman jeung ilmu teu meunang dipisah-pisah. Kama qala Albert Einstein, science without religion is blind, religion without science is blind. Yes? Bapak yes? Ngarti henteu? Paingan meni akur oloho kabeh. Ribang enten teh orang desa suka kerta mah di dia sadayana tos nganggo bahasa Inggris. Ibu sehari-hari biasa nyarios bahasa Inggris? Biasa henteu Pak? Lain yang ngabejaan, we mending keneh bahasa Sunda, da bahasa Sunda mah bahasa nu pangbeungharna leres henteu. Inggris mah hese Kang ribet. Sok contohna bahasa Inggris, I don't have money, aku tidak punya uang. Sundana balangsa.
babari sakata. Bahasa Inggris don't go anyway, jangan pergi kemana-mana. Sunda na cicing. Bahasa Inggris kabia skin disease, Sunda na bodoh. Babari henteu. Jadi mending keneh make bahasa Sun. Anu tadi teh ngarti henteu? Hartos gentong. Kieu ece hartosna. Ilmu teu dibarengan jeung iman buta. Sakali deui Pak. Ilmu teu dibarengan jeung iman buta. Tingali Indonesia. Negara ieu teu kakurangan jelema anu pinter. Indonesia teu kakurangan jelema anu cerdas. Indonesia teu kakurangan jelema anu berpendidikan, tapi Indonesia kurang jelema anu berakhlak. Bayangkeun ku ibu lamun kabeh rakyat Indonesia berakhlak, moal aya anu korupsi, moal aya anu melakukan tindakan kriminal, moal aya pelecehan seksual. Leres henteu? Saha neng nais contohna di Indonesia jelema boga ilmu teu boga iman seueur. Di antawisna nu ayeuna keur caricing di penjara, nu sok ngahakan duit rakyat, nauzu pangkatna tinggi Pak, jabatanna luhur, ilmuna luar biasa, tapi menghalalkan segala cara untuk mendapat keuntungan. Bahaya Anda. Eta contoh jelema boga ilmu teu boga iman. Ayeuna urang balikeun jang, lamun gaduh iman hungkul, gaduh akhlak anu sae tapi teu pinter, cilaka bisi dibobodo ku batur. Dan zaman ayeuna mah keur usum sarua warna beda rasa. Contohna dodol jeung tai ucik. Sarua warna beda rasa. Dodol hideung tai ucing. Dodol amis tai ucing. Astagfirullah. Ini kompak itu. Punten Pak abdi sayuswa hirup ayeuna can pernah nyoba anu ngaranna tai ucing. Kurang dieu meni kompak hasum. Ibu sadinten sabaraha kali nuang tai ucing. Punten Pak, seueur anu sarua warna beda rasa. Aya jelema nu bager ka urang padahal mah nganukur ngamanfaat. Sabab urangna teu pinter jadi dibobodo ku batur. Bahaya henteu. Bahaya. Matak saimbangkeun Pak antara iman jeung ilmu. Nah didik murang kali oge sami kitu Pak. Kudu saimbang antara sakola jeung pangaosanana, ulah berat sabelah. Bu, da ayeuna mah keur usum berat keneh karena pendidikan akademik daripada pengajian, leres henteu? Tingali budak rek sakola SD, kabeh Pak ti luhur nepi ka handap barangna meuli anyar. Topi anyar, kerudung anyar, saragam anyar, sepatu anyar budak rek sakola mah. Nah ari budak rek masantren, cek amangna, "Jang, geus dek masantren mah tong meuli baju aya urut mang baheula." Biasana kabeh barangna teh warisan. Tah eta korbanna tah. Budak hayang ganti Quran cek indungna, "Jang, da Quran mah ti baheula ge sarua kitu-kitu keneh aya urut mak keur masantren." Di mana mah Qur'ana? Itu di goah di Pangbeasan. Dicokot ku budak pe mah Qur'ana geus sarobek Kang balolong dihakan beurit. Cek budak mah geuning ieu Qur'an teh geus sarobek balolong ieu ibu nembalan. Leman ayeuna mah aya super glue. Ngutek budak teh ngeleman Quran nepi ka alam nasroh ngarendeng jeung alam taro. Cek abahna, "Jang geus nepi ka mana ngaji teh?" "Alhamdulillah geus 2 alam, Bah." 2 alam da puguh ngarendeng. Mangga ibu bapak sakolakeun budak sing luhur.
beres SMA dikuliahkeun nepi ka S1 S2 S3 mangga teu aya nu ngalarang. Tapi kadek nalika budak geus sukses teu bisa ngahormat ka indung bapakna sebab pinter matematika teu ngajamin budak jadi soleh, lancar bahasa Inggris teu ngajamin budak jadi solehah. Leres teu? Angger we nu nangtukeun soleh jeung henteu nama kumaha pendidikan agama di pasantren. Kade bu arahkeun budak teh sing leres. Saur Kanjeng Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitratil Islam fa inna abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi. Sakabeh budak nu dilahirkeun ka alam dunia teh fitrahna beragama Islam, angin indung bapakna nu nangtukeun aya nu jadi Yahudi, aya nu Nasrani, aya nu Majusi. Babarina mah kieu, ibu jeung bapak nu nangtukeun budak gedena rek siga kumaha. Ibu jeung bapak nu nangtukeun budak gedena akhlakna rek siga kumaha. Lamun hoyong gaduh murang kali anu pinter arahkeun ka sakola, tapi lamun hoyong gaduh murang kali anu soleh arahkeun ka pasantren. Abdi bade naros jawab sing tarik nu biasana sok tawuran kira-kira pelajar atawa santri. Bu, pelajar atawa santri? Can pernah Kang Abdi ngadangu santri ieu jeung santri itu tawuran gara-gara parebut bedug. Aya henteu? Sebab insya Allah santri mah di pasantren terjamin bu pendidikan akhlakna. Ngan sok aya Kang kalau teh nu alesan majarkeun teh lah neng Nais apan di sakola oge aya pendidikan agama Islam. Memang leres aya ce, tapi ingat catat pendidikan agama Islam di sakola Pak mung 3 jam dina samingon. Sedangkan santri di pasantren hirupna 24 jam dididik mandiri, dididik hidup bermasyarakat berakhlakul karimah. Leres teu? Tak sok murang kali teh para santren ke ibu ulah jongjon ningali budak balik di sakola kana TV wae kana HP wae ulah jongjon sabab naon akhlak budak ayeuna diraruksa ku televisi diraruksa ku aplikasi. Tah budak ayeuna we ditanya ku indungna jang reka mana ngajawabna teh kamu nanya usung di dia gitu. Aya nu kitu aya? Tah eta teh ngaranna budak alay, Pak. Lain kunanaon Kang Abdi mah sok hariwang ge sieun kabawa nepi ka maot. Apaan maot kumaha kebiasaan? Kebiasaan alay maot ge jadi alay. Ditanya ku malaikat, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Kamu nanya. Man nabiuka, siapa nabimu? Kamu bertanya-tanya. Nepi ka kaselna malaikat. Jeung malaikat teugel we ieu mah teugel. Boleh 50. Kumaha barudak? Eta juridik tak hungkul eta. Terus Bu. Pak pilari zaman ayeuna pemuda anu hirupna jauh ti pasantren jauh ti para alimil ulama resepna lain cicing di masjid di madrasah di pangaosan tapi narongkrong sisi jalan bari nyarekek botol naozo tadi parantos didugikeun ku anu sambutan nauzubillah pemuda zaman ayeuna buukna di beureumang aya di dieu pemuda buukna beureum sumping ayeuna teu keun bae eta mah beureum daek ngaji daripada botak korupsi. Terus da pemuda ayeuna mah Pak beheungna di rantean ari jajan cilok. Masa teu mararantas atuh. Make kaos anu metal, calana balolong, ari di udang suang lumpat. Tah eta teh ngaranna budak gaul. Apal gaul? Gaul teh singkatan gaya anak urang leuweung. Insyaallah di dieu mah pemudana ahli pangaosan sadayana. Ya Rabbal. Ngeri Pak ayeuna miris milari pergaulan bebas. Bu, parawan zaman ayeuna resepna lain cicing di bumi.
Kantenan malam minggu kafe mall parinuh nu bobogohan istri sareng pamegat pacampur teu dicarek ku indung bapakna. Padahal abdi yakin ibu baheula keur jadi gadis mah teu wantun kaluar ti imah bada magrib. Sabab baheula mah masih kene sarieun ku kelong. Kelong wewe. Parawan ayeuna Pak kelongna di udag-udag. Kok mau bari mau motor ninja mah? Laras henteu? Bu laras henteu? Nah kunaon nu geulis loba nu Arapa? Uyos nyanyi deui? Teu nanaon? Bilih aya nu fanatik lah cenah ngulum Neng Nais mah ceramah teh nyanyi wae. Keun bae atuh abdi mah nyanyi teh masih kena nyambung jeung tema. Maneh mah teu nyanyi teh teu bisa. Sok pusing tarik. Naha kunaon nu geulis loba nu naha kunaon nu bangor loba nu sigana mah ngarasa asa aing hade bisa payu kasasaha tungtungna jadi panonna alus irung alus biwir ditempo ti hareup ti gigir meuni ngan hanjakal pisan kalakuan siga tong bari nyentak abdi nyebut setan. Tapi siga nu kesel kamu balik setan. Ibu kalem wae ibu udah moal beakeun. Biasa we biasa nyebut setan apa biasa. Ulah nyentak. Balikan deui. Ngan hanjakal pisan kalakuan siga. Angger maneh. Gunta ganti jaluk tesirikna unggal kulit kelir koneng cangkang untuna bodas tipung biwir berem-berem jawer hayam panon coklat kopi ngan naha atuh batimu murah geblek hirup daek jadi ulah bangga bisa gunta ganti jaluk komo jeung poho. Astagfirullah. Nepi ka poho Pak kana di baju. Tah ayeuna mah akibat tina paroho di baju teh loba anu nikah karek 3 bulan tapi geus ngeuis orok huntuan. Nauzu. Kadek teh kita sebagai wanita. Bu, kita sebagai perempuan, perempuan itu barang mahal. Ayeuna lamun bapak meser barang mahal di toko nu alus kira-kira bisa dicoba heula atawa henteu? Bu, sing tarik bisa dicoba heula atawa henteu? Teu bisa, istri barang mahal teu meunang dimumur. Allah mah nyaah ka istri. Batakan Allah miwarang nutupan aurat sampurna teh ka istri hungkul sabab hoyong ngajaga keistimewaan istri. Wanita itu dimuliakan Allah, dimuliakan Rasulullah. Itulah sebabnya kenapa Allah menciptakan wanita bukan dari tulang kepala, karena wanita bukan diciptakan untuk menjadi kepala rumah tangga. Allah menciptakan istri lain tina tulang pundak karena wanita bukan diciptakan untuk menjadi beban keluarga. Allah menciptakan istri lain tina tulang lengan karena wanita bukan untuk dipermainkan, dijadikan boneka. Allah menciptakan istri lain tina tulang suku karena wanita bukan untuk diinjak harga dirinya. Betul Bu? Satu jonda. Tina naon atuh Neng Nais istri diciptakan anak tulang rusuk belah kenca anu bengkok deket jeung hate. Itu artinya wanita ingin dimengerti, ingin diberi kasih sayang. Matak dangukeun Pak sing nyaraah ka pamajikan teh. Dapang edan edana salaki nu teu nyaah ka pamajik. Komo nepi ka KDRT mah. Leres teu Bu? Yo Pak, lamun diibaratkan seorang istri itu bagaikan pondasi dina rumah tangga. Nu ngurus imah, nu ngurus salaki, nu ngurus budak saopat-opat. Nu gede TBC, nu cikal amandel, nu bungsu bisu, nu awewe conge.
pan eta kabeh lolobana diurus ku istri. Matakan bapak sing nyaraah ka pamaji. Satuju Bu? Tapi ibu ulah asa dimenangkeun. Sabab angger we hakikat kita sebagai perempuan, Pak. Setinggi apapun derajat kita, sebanyak apapun harta kita, seluas apapun ilmu kita sebagai wanita, Bu, harga mati ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lalaki tetap jadi pemimpin jang istri. Setuju Bapak-bapak? Matakan ibu kade di imah ulah asa pang jadi pamajikanana. Pan ayeuna mah keur usum dunia terbalik. Salaki sarieun ku pamajikan teh. Aya di dieu nu kitu? Aya nu kitu? Bawa salaki ece. Kade ulah dibalik-balik, ibu nu kudu nasieun ka salah. Abdi masuk emut kapungkur, Pak. Almarhumah pun biang makan tewantun ngalangkung payunan pun rama. Sabab isin, sieun. Ari ibu osok ngaliwat hareupeun salaki. Cuklah dia dilengkahan neng nangis. Bu kade Bu, salah satu ciri-ciri istri calon ahli surga teh nyaeta anu gaduh kasieun sareng kaisin ka salaki. Ibu bade ngalangkung mangga tapi aya adabna, sing sopan kudu rangkuh. Salaki dipayun ibu bade ngalangkung kieu nyariosna. Punten ayang. Osok nyebut ayang ka salaki. Ari ibu di imah nyebut nanaon atuh? Coba sing tarik, aya nu kasalaki nyebut bapana, aya nu nyebut bapak sia, geuning beuki loba. Aya nu kasalaki nyebut ieuh, aya. Atuh meureun ngobrol di imah teh Pak jadi kieu. Ieuh ka dieu sakedak. Aya naon ieuh? Mamah teh geus lila aya ngobrol jeung ieuh teh. Nu kitu mantes henteu? Pak mantes henteu? Atawa sabalikna alus-alus teuing. Tadinya kersana para kori luar biasa seueuran. Raoseun teu Bu? Betah teu ngupingkeunna? Tapi coba dipake we di imah da awon atuh. Manggil ka pamajikan dikorikeun. Mamah ka dieu sakedak. Da si ibu teh eleh Kang ditembalan. Aya naon Bapak? Pang dinyuhkeun cai kopi. ABC susu atawa luwako. Gitu mah moal jadi ninyuh nage dalila teuing. Betul Bu? Kade jaga keharmonisan dina rumah tangga. Ulah ieu mah keur panganten anyar romantis ka salaki teh na ari geus jadi panganten heubeul. Ada uang abangku sayang, gak ada uang abang? Aya di dieu nu kitu. Geus aya deui wae Kang. Da memang kitu Pak, istri zaman ayeuna mah nyarebret paranasan siga angkot kumaha setoran. Leres teu? Setoran leutik nyangeyeng. Matang Bapak ulah aneh lamun pamajikan Bapak dibere duitna kurang, tapi wirna teh sok nyingsat sabelah. Kurang duit asa teh. Tak ayeuna dina pangajian datara eureun socana teh Kang ibu-ibu mah. Pasti rurat reret kanu gelangna ranggem. Balik ka imah ngahulong teu beunang ditanya. Ceuk salakina, "Mah, kunaon cicing wae?" Ibu nembalan. Bapak
tingali pamajikan batur mah kabeh beheungna teh dirantai. Bapak tingali pamajikan batur mah emasna teh 22 karat, 20, 3 karat, 24 karat. Nah ari urang meuni teu sakarat-karat acan. Cuk salakina hayang sakarat maneh kadi urang cekek. Nyarebret Pak. Tetangga kabeli motor dan diaromongkeun eta teh. Cek nu belah dia, ece tuh tinggal isi itu mah kabeli motor anyar. Cek nu belah dia, eta mah meunang nganyuk. Da beda ari motor kiriritan mah tina sorana ge ningang digas setoran. Setoran. Direm kiridit. Kuping keunceut da moal ngiluan mayar atuh. Leres teu? Kupingna diaromongkeun wae. Tetangga kabeli kulkas da si ibu anu paranas tiris. Muriang masuk angin. Ningang dikerok teh ku salakina, aya gambar kulkas. Nyebretna teh Kang. Tetangga we hajat da moal cicing lambe ibu-ibu mah. Cek nu belah dia, "Bu, tos kanu hajat?" Teu acan. Baca tos kanu hajat? Teu acan. Abdi mah nembe euy ngawartosan dagingna meuni liat. Ari daging hayang hipu ari ngaplok 20.000. Aya keneh Kang di dieu nu ngaplok 20.000 aya. Eueuh ka era. Matang ke akang lamun rek hajat tulisan dina panto teh Wilujeng Sumping minta doa restu 100.000 hipu. 20.000 mah lihat atuh. Aya ku ayana daging hipu nikahna ka aki-aki. Ger diaromongkeun deui. Alhamdulillah ece ayeuna mah daging teh meuni hipu ngan hanjakal pangantena lihat. Punten ari di dia usum keneh datang ke hajatan balikna dibaragi besek. Dibaragi asakan usum. Sami berarti Bandung Barat ge Pak, kitu keneh. Teh ibu-ibu anu awan hate mah Kang, balik ka imah dibuka besekna eueuh dagingan tara eureun bibirna teh. Terus teh Bu? Majarkeun teh, lah ieu nu hajat teu balik pisan, besek eueuh dagingan. Watak naon kitu mah balik deui ka nu hajat, punten Kang ieu can aya dagingan atuh kitu. Goreng mana aja ngomongkeun di tukang. Terus teh nyarobret Pak, istri ayeuna mah paranasan si gaang. Ngadebu ulah ngajadikeun permasalahan ekonomi dina rumah tangga sebagai masalah besar. Kade angger we salaki rek boga duit rek teu boga duit kedah dilayanan kudu bager ka salaki sing sopan. Kartos teu? Pan pernikahan mah ibadah nu panglilana. Bu, setiap detikna dina rumah tangga bernilai jadi ibadah. Lamun ayeuna neng keur bobogohan sapiring kuduaan silih uapan silih leueutan pan jadi dosa Kang, bobogohan mah lain pahala eta teh. Tapi lamun ibu jeung bapak ayeuna tos rumah tangga di bumi sapiring sok kuduaan silih uapan silih leueutan bernilai jadi ibadah. Osong ibu ngahuapan salaki. Geus tara deui wae. Matak cicing ibu-ibu rek nanya ieu mah ka bapak-bapak, bapak hoyong dihuapan ku pamajikan? Hoyong diheueutan ku pamajikan? Kari setruk. Kapan setruk mah dihuapan lainnya eta teh kapaksa. Mun geus sabulan mah setruk teh digedean huapna ngarah tereh maot. Teu heureuy eueuh eta. Jadi intina gitu. Angger we salaki rek boga duit rek teu boga duit kudu dilayanan kudu bager sing sopan ka salah kedah gaduh kasieun sareng ka isin. Bade ngalangkung aya adabna. Punten aa abdi bade ngalangkung ngeser heula sakedik. Osok kitu. Bapak osok dikitukeun. Sigana urang desa Sukakerta mah rek ngaliwat ka salaki teh. Salaki keur ngagoler di tengah imah.
katincak beheungna nepi ka disadang we sugan mentah hampura Kang dah henteu kalah ka dicarekan tidak saha cicing didinya nyaan eta mah pamajikan teh kasihan ka isin ka salakina uzo tak daruangkeun Pak mudah-mudahan ya pamajikan Bapak ibu-ibu nu halatir di dia sing tiasa jantan istri anu solehah urang kali ibu bapak sing tiasa jantan urang kali anu soleh solehah kumaha carana hoyong gaduh urang kali soleh solehah pasantrenkeun sakolahkeun sing saimbang antara pendidikan akademik jeung non akademikna saimbangkeun antara iman jeung ilmuna lebetkeun ka pasantren titipkeun ka kiai asongkeun ka ajengan ngan kade Kang sing nyaah we ka ajenganana Pak kudu nyaah ka kiaina sabab naon jadi kiai jadi ajengan capek teu digaji tapi tugasna gede dituntut untuk memperbaiki akhlak anak-anak bangsa sedangkan artis gajina gede tapi pagaweanana ngaruksak akhlak anak-anak bangsa mudek emprak-emprak kabeh atuh karunya baturna satuju henteu madak sing nyaraang ka kiai sakali deui carana ngabangun jiwa kuatkeun iman tingkatkeun sabab iman jeung ilmu teu bisa dipisahkeun lamun gaduh salah sahijina hungkul Kang cilaka bahaya kaitu kahartos teraskeun masih kiat setengah jam sajam kiat 2 jam 3 jam luar biasa berarti leres bukades wargana di dia sadayana ahli ngabohong 3 jam kiat da sigana mah dina pangaosan mingonan setengah jamnya geus narundutan ya mabongan we caleng harte da mubalighna masih kene ngora petak kahoyong mah bukades da abdi jadi mubalik teh masih kene ngora kahayang mah nu hadir oge nu ngora we hungkul Eget bae Kang geus kadari mah urang paksakeun Bu nu terakhir carana membangun jiwa ngisi rohani teh naon perbaiki ibadah adi urang tos sae acan ibadah teh percanten orang desa Sukakerta mah sadayana ahli ibadah ahli salat dina salat khusyuk urang dia mah saking kuhusukna nepi ka poho kana rakaat tapi alhamdulillah Kang urang teh kamari bulan puasa mah ngadak-ngadak jadi ahli ibadah sadayana leres henteu rek teu ahli ibadah kumaha atuh da bulan puasa mah Kang kana adan teh jadi sono adan teh ditutungguan meni asalila betul jam 12 siang ibu keur di sawah si bapak keur di kebon barudak keur di sakola ngong adan di masjid Allahu Akbar Allahu Akbar tah ada naon eta ada naon RCTI jauh-jauh teh ke Mekah benar halus dina TV mah adana teh pindahkeun we ka dieu ka lembur-lembur Allahu Akbar tapi biasana eta pemuda atau aki-aki lain ulah adan ku aki-aki teh Kang ngan abdi mah sok karunya eta aki-aki ngahudangkeun subuh sorana teh kadang ayaan kadang eueuhan cek aki-aki alhamdulillah leungit sorana teh pucung hul aya deui yana leungit teh lila eta mah leungit teh teuing tahajud heula teuing sare deui pucung hul nu terakhir nusyuk ngawartosan waktos parantos setengah opat ari gorowok teh pemuda teu nanyakeun belegu beta pemuda ka aki-aki
Doakeun lamun di dieu aya aki-aki sok ngahudangkeun subuh sing paranjang yuswa. Sabab lamun teu ku aki-aki ku saha deui? Leres teu Bu? Keur bulan puasa mah Kang ngong adan duhur spontan kaluar tina lambay ucapan alhamdulillah. Adan asar alhamdulillah. Tiba waktu maghrib sajam sama meh adan kabeh geus diriungkeun. Di tengah imah bala-bala gehu jeung cireng es campur ajang kolak barudak saking ku kesel nungguan adan maghrib kolak cau diputer-puter nepi ka lieureun cauna datang weh waktu maghrib Allah can nepi ka akbar bala-bala beak genep da buka puasa balas dendam teh aya di dieu nu kitu ta santri biasa nama apaan sieun beakeun dituluykeun Kang kuno adan asyhadu an la ilaha illallah sangu sapiring metu asyhadu anna muhammadar rasulullah ternyata saremeh-remeh acan hayya 'alas shalah gehu opat hayya 'alal falah cain teh samuk badag Allahu akbar samangka tilu jeung cangkang-cangkangna la ilaha illallah naon eta namina terap kamerkaan eta kolak cau dina ti koro keneh Kang dibawa salat maghrib atuh ngaborolo nepi nuh teuy ya beres salat maghrib datang ka urang waktu salat isya biasana ke salat isya urang teh tuluy berjamaah salat naon abdi yakin urang dieu jeung urang Bandung Barat sarua lamun taraweh sok milihan heula imam hayangna nu kumaha mun imamna gancang maca suratna nu pararendek dijamin isi masjid teh tapi lamun imamna hese ngungked acan maca suratna nu pararanjang dijamin isi masjid teh pemain inti hungkul aki-aki ajang karpet tak eta teh pemain inti kan insyaallah ari aya santri mah biasana nu jadi imam teh ku santri nu tos darewasa leres teu taya taje imam taraweh ku santri mah maca al-fatihah disanapaskeun bisaeun santri mah kuateun betul ya santri jadi imam taraweh siga kieu Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin tah kitu aminna teh singkat padat da ari amin mah kumaha dolim beres teh Pak coba jarawab sing kompak ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin tak pasti siga kitu ari torojol teh Pak RT jadi imam misal ieu mah misal ulah ngagebeg kitu Pak RT misal Pak RT ngaimaman taraweh teu make seni Kang maca al-fatihah siga maca Quran cek Pak RT Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin tah gitu aminah Zayyinul Quran bi aswatikum pek hiasan Al-Quran teh ku sora anu geunaheun dulur supaya supaya
Haroyong ibu gaduh murang kali saya suantena. Haroyong gaduh murang kali saya ngaos Qur'ana. Pasantrenkeun. Dan uki teu mah moal matak manggih di kebon. Leres teu? Panari di pasantren mah aya kiai, aya ustadna, diajar tajwid makhrajna, diajar lagu murotal mujawazna. Ngan kade Kang lamun geus pinter maca Al-Qur'an make seni ulah sagawayah dipake. Abong keneh juara kori provinsi, juara kori nasional. Ger ngaimaman taraweh di dieu siga kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Atuh cek jamaah dituang teh bubar, bubar. Taraweh siga kitu rek iraha beresna. Matak taraweh mah lila teuing ulah karunya bisi aya jamaah anu gaduh kaperyogian sejen. Gancang teuing oge ulah karunya ka aki-aki. Atuh karunya imam geus sujud aki-aki karek ruku. Imam geus nangtung deui aki-aki karek sujud. Tungtungna eta aki-aki taraweh teu beres ngadon digotong kaluar. Da weureu salat. Komo nini mah nepi ka ti palitek beheungna. Mudag-mudag imam. Betul Bu? Matak saya keneh pertengah. Keur bulan puasa mah urang teh sono, Pak, kana taraweh, sono kana adan, leres teu? Jawab sing jujur, bulan puasa kamari aya teh nu teu boga duit saperak-perak acan? Saperak-perak acan? Bulan puasa kamari aya teu nu teu boga beas hiji-hiji aja. Teu aya, sabab eta janji ti Gusti Allah. Lamun urang sae ibadah ka Allah, sae hubungan jeung Allah, maka hidup di dunia bakal bahagia. Bulan puasa urang sono kana adan, resep taraweh, resep tadarus, nu akhirna lebaran barungah sadayana, THR, baju alanyar kabeh daging seueur. Eta teh balesan tina sabulan penuh sasih Ramadan urang resep kana ibadah. Ibu haroyong hidup bahagia di dunia. Neng Nais, aya henteu dina Al-Qur'an konsep lamun hirup hoyong bahagia? Aya. Kumaha carana? Saur Allah dina Qur'an, "Ghuribat alaihimudz dzillatu ainama sukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas." Hoyong hidup bahagia di dunia nu kahiji cing sae hubungan jeung Gusti, tegasna mah sing sae ibadahna. Nu kadua sing sae hubungan sesama manusia. Tah ari urang manusia sanes. Pak manusia sanes. Nu jempring we berarti juri eta. Bu manusia sanes? Manusia. Saur keterangan al muslim wal muslim kun kal yadain. Hirup di alam dunia teh kedah siga panangan dua. Tinggali ieu panangan. Ongkoh panangan mah hirupna teh pajauh Pak, tapi kompak. Leres teh. Lamun nu kenca raheut saha nu ngobaran? Katuhu. Lamun nu kenca hayang make jam tangan saha nu mangmakekeun? Katuhu. Nu biasana nampa hadiah nampa kado kenca atawa katuhu? Nu nampa duit kenca atawa katuhu? Katuhu. Kenca mah bagian kobelisasi. Terus Bu, kenca mah gawena di tukang. Tapi ieu nu kenca teu iri teu dengki kanu katuhu teh, jeung ieu nu katuhu sadar diri. Kenca teh loba perjuanganana. Nu akhirna di mana meuli emas, meuli gelang, meuli cincin, di mana dipakena? Kenca. Kartos teh. Lamun ibu papa panangan katuhu maju, kenca ngelehan mundur ka tukang. Nu kenca maju katuhu ngelehan mundur ka tukang Pak. Teu pernah abdi ningali nu leumpang leungeunna kieu duana. Aya henteu? Teu aya, sabab leungeun mah silih elehan Pak. Tak urang hirup di alam dunia kedah siga kitu.
Bu kedah siga kitu. Wala takun kalaudunain ulah siga ceuli dua. Tinggali ya ceuli Kang. Ceuli mah ongko hirupna teh padeukeut tapi pahare-hare. Leres teu? Lamun nu kenca gering can pernah ningali nu katuhu ngalongok ka dieu. Ibu kantos milari cepieun jalan-jalan silaturahmi. Kantos teu? Bahkan nepi ka lebaran oge Pak ceuli mah teu pernah paamprong. Betul? Lamun nu kenca congean can pernah ningali nu katuhu mang nyusutkeun. Da angger nu nyusut mah saha? Panangna. Tak urang hirup di alam dunia teh ulah siga ceuli, teu paduli ka sasama, teu paduli ka tatangga dulur baraya. Sabada teuing tatangga boga duit atawa henteu, sabada teuing tatangga kalaparan atawa henteu, nu penting mah beuteung sorangan wareg. Eta contoh jelema hirupna siga ceun. Aya di dieu nu teu akur jeung dulur. Aya nu pasea jeung tatangga. Aya anu hare-hare wae. Tangaranan Kang ti ayeuna mah eta teh si ceul. Kade urang ulah cerai berai, kedah bersatu. Ieu sanes saur abdi tapi dipiwarang langsung ku Gusti dina Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah sadaqallahul azim. Anu hartosna berpegang teguhlah kamu pada tali agama Allah, ulah cerai Katakan abdi sangat mengapresiasi perjuangan para panitia, wabil khusus kakersana ibu kades kita tercinta nu parantos berjuang ngorbankeun harta, tanagi, pikiran oge waktosna kanggo nyukseskeun ieu acara, kanggo ngayakeun ieu acara, oge dibantu dirojong ku para kasepuhan sadayana reng-rengan oge ti desa sehingga tiasa berlangsung ieu acara. Eta ngabuktikeun bahwa ibu kades beserta masyarakat di dieu parantos ngamalkeun hirup kedah siga panangan dua, silih asih, silih asah, silih asuh, silih gotong royong dina kasae. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Pan teu gampang ngayakeun ieu acara teh butuh kerjasama leres teu? Aya anu masang tenda, aya anu ngahias, aya anu ngulem mubalik, aya anu masakna, betul Bu? Ngan kade ieu mah ka juru masak, lamun ngasakan daging omat lajana kudu diparut. Abdi kamari Kang ceramah di Brebes niuk 2 bukur jurig laja kabeh. Eta panitia kalah nanya, "Nah neng nais teu dituang cik abdi teh hakan ku akang." Laja eta mah. Kade butuh kerjasama. Mudah-mudahan sabadana ieu pangaosan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah urang sadayana masing langkung kiat, masing langkung erat. Amin ya Allah ya Rabbal. Ta eta 3 cara mengisi jiwa, ngisi rohani. Nu kahiji kuatkan iman, 2 tingkatkan ilmu, 3 perbaiki ibadah. Kahartos Bu. Nah, saur guru abdi lamun ngaji geus kaharti maka ulah dituluykeun. Kahartos henteu? Saur guru abdi lamun ngaji geus sajam 20 menit teu kaharti keneh maka ulah dituluykeun. Teu kaharti keneh komo ditambahan pada. Sok bade narosullah tadi abdi ceramah ngabahas naon? Araya? Biasa di Bandung Barat mah jamaah teh sok gaduh gelar barho begitu bubar poho. Ari di dieu henteu di dieu mah teu barho tapi cingho. Cari cing oge. Yang mudah-mudahan we naon rupi nu ku abdi didugikeun sakedik seueurna masing aya manfaatna khususna kanggo abdi umumna kanggo urang sadayana.
Di momen memperingati kemerdekaan anu ke-78 ieu urang ngadua mudah-mudahan Indonesia jantan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur amin ya rabbal. Sakitu anu tiasa kapihatur hapunten bilih seueur kalepatanana kumargi abdi masih keneh diajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.